Subhanallah. Alhamdulillah dina ieu saah urang teraskeun deui hanca saparantosna tilawah Al-Qur'an urang neraskeun kana amalan-amalan anu diparentahkeun ku Allah sareng Rasulna ngalangkungan kitab-kitab karangan para ulama anu mana parantos dibahas kamari teh tentang perkara anu kedah dilakukan ku urang upami aya anu syakaratul maut. Ya, hiji kedah di alhamdulillah dimiringkeun ka sebelah kanan atanapi kepalana mastakana nyangigir ka sebelah kanan menghadap kiblat. Alhamdulillah. Nu kadua ditalqinan la ilaha illallah sanes gegereh WK saling emutan sareng wargi-wargi kedah aya anu nungtun nalkinan gitunya tadi antawisna tos dibahas nu katiluna pami anu syakaratul maut nyata maca yasin ngaos yasin sareng surat Ar-Ra'd dan nu katilu nu kaopatna teras dipangnutukeun socana ku keluargana ditutup socana supados teu kaluhur nu mawi tong aneh upami aya anu malih kaluhur eta teh sanes nanaon eta mah atos fitrahna sapertos kitu katu ditutup we ditutup bari ngaoskeun doa. Taya doana insyaallah urang apalkeun. Insyaallah urang apalkeun. Tos diapalkeun ieu doa teh dipraktekkeun kanggo latihan ka saha? Kasih Bapa usap. Usap socana teh. Nasna ieu teh balik gaji teh ngusap latihan gitu nya latihan. Tadi diantawisna. Aya nu kalangkung kamari teh. Saatos ditutup socana teras gadona teh kedah di talian kana ieu kana mastaka sok aya nu calangap kedah di talian tos ditutup socana teras di talian kana mastaka gadona teras deui anu kalima diwawarkeun saatos diwawarkeun di enggalan di mulasaraan di pengurusan jenazah. Nah, tadi antawisna kawajiban